Wilujeng tepang dina acara dongeng saka panggih, saka cumplang, saka camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbebrah mana disanggakeun ku Kang Oding sapara kanca. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun lalampahan Aki Ganteng, harita manehna bener-bener keur mujur. Loba anu ngaidolakeun pang-pang namah kaum awewe. Malah teu kurang-kurang cawene ABG anu marenta tanda tangan ka manehna. Kumaha wae artis. Harita Aki Ganteng teh keur diriung-riung ku sababaraha urang awewe. Siga nama barudak sakola, kaciri we marake seragam sakola. Kadenge di antarana aya saurang ABG anu ngomong muji-muji Aki Ganteng. Wah, teu sangka Aki Ganteng tiasa ngetop siga selebritis. Nuhunkeun tanda tangan Aki. Song eta budak ABG teh ngasongkeun buku jeung pulpen ka Aki Ganteng, maksud nama rek menta tanda tangan. Tapi katempo Aki Ganteng teh ngahuleng. Tuluy ngabagi teuteup ka para ABG anu ngariung manehna. Ke, ari tanda tangan teh naon nyai? Nu kieu lain? Ceuk Aki Ganteng bari ngabengkokeun curug. Ngadenge Aki Ganteng nyarita kitu, eta budak ABG teh ngadeuketan. Tuluy mikeun pulpen bari kadenge nyarita kieu. Yeuh Ki, tanda tangan teh nyaeta Aki nyoretkeun ieu pulpen kana kertas. Oh, kitu? Cing atuh kadiekeun pulpenna. Cek Aki Ganteng, bari tuluy gutrut harita teh manehna nuliskeun pulpen kana buku bogana eta ABG. Atuh eta ABG teh kacida bungahna. Tuluy ditempo tanda tangan Aki Ganteng teh buleud siga gambar enog. Beres kitu srog deui budak ABG nu sejena, sarua manehna ge menta tanda tangan. Ngan anu ieu mah tanda tanganna teh bentukna siga gambar benang pajejeut. Kitu jeung kitu we unggal mere tanda tangan teh beda-beda. Aya anu buleud siga gambar enog, aya siga gambar benang pajejeut jeung sajabana. Malah aya oge anu siga gambar bujur. Mana horeng Aki Ganteng teh boro-boro bisa nyieun tanda tangan, maca jeung nulis oge manehna teh teu bisa. Barudak ABG anu harita ngariung Aki Ganteng, saurang-saurang mimiti arindit. Nu penting mah geus meunang tanda tangan Aki Ganteng, saurang selebritis pasar baru. Nu araya di dinya tinggal sababaraha urang anu masih kene panasaran hayang dipoto bareng. Atuh harita teh barudak ABG pilih genti dipoto bareng jeung Aki Ganteng. Aya anu bari nangkep, aya anu ngagenjang, malah aya oge anu bari nyium pipi Aki Ganteng. Keur kitu teu kanyahoan sirinting teh aya saurang nini-nini bongkok nyampeurkeun tuluy gantawang teh nyarekan Aki Ganteng bari tutunjuk. Ae, kurang ajar sia. Nyanyaonya dari maneh? Paingan geus aya samingguna teu balik-balik ka imah. Si horeng maneh teh indohoy bae jeung cawenenya. Cek si nini teh bari habak harita Aki Ganteng teh dibabuk ku nyiru. Atuh Aki Ganteng kaget lain dikieuna. Tuluy manehna ge ngagantawang nyarekan si nini. Ae. Nyanyaonan ari maneh teh warsi? Ya, dewek saminggu teu balik-balik teh. Da harita mah sapopoena teh tarambay meunang duit. Karek ayeuna yeuh, dewek bebeunangan mucekil. Tuh, tempo kumaneh. Dewek meunang duit loba. Aki Ganteng harita teh nembongkeun kardus leutik anu dieusi duit saweran. Atuh nempo kitu mah si nini teh colohok. Matana oge nepikeun ka molotot teu ngiceup-ngiceup. Ceg harita si nini teh kana kardus wadah duit. Katempo leungeunna oge mani ngeleper. Satuluyna nyarita sembunga deg-deg. Nya ani teh duit maneh Ki? Mani loba kieu? Aya meureun kana 1 juta miliar mahnya. Aduh, hampura deweknya tadi. Geus goreng sangka ka maneh. Sarta ngababuk tonggong maneh ku nyiru. Sok atuh bisi rek ngabales mah. Tah ngababukna kana bujur bae.
Aki ganteng dijawab gitu teh, rikat nyokot nyiru, tuluy habok, habok. Harita bujur sinini teh, dibabuk ku nyiru 2 kali. Atuh ngerasa dibabuk 2 kali teh, sinini jadi protes. Ae, kuning maneh mah 2 kali ngababuk teh. Teu adil. Ceg sinini nyokot deui nyiru, tuluy habok harita ngababuk tonggong aki ganteng sakali. Tah, lunas ya. Ari barudak ABG anu masih keneh araya didinya. Nempo pamolah aki ganteng jeung sinini teh, harita kadenge salusurakan. Malah aya anu nyoting make HP sagala. Kadenge anu nyoting teh harita nyarita. Aduh, Ki, alus tah adegan teh. Cing coba ayeuna aki ganteng nabeh alat musik bari nembang, terus sirah si aki ku sinini dibabuk ku nyiru 3 kali. Ngadengi anu nyoting ngomong kitu, aki ganteng teh ngajenghok. Sedang sinini siga anu bunga, tuluy pok harita manehna nyarita. Tah, bener kitu Nyai. Sok, gancang tabeh alat musikna. Bari nembang lagu jangan ada dusta di antara kita. Awas ya lamun teu nembang, dikieu ieu. Habak sinini teh ngababuk bujur aki ganteng ku nyiru. Atuh kapaksa aki ganteng harita teh nurut kana parentah sinini. Tuluy kadenge aki ganteng teh nabeh alat musik, bari ngahaleuang lagu sakumaha pamenta sinini. Keur jongjo nembang luyu jeung parentah anu nyoting, habok, habok, sirah aki ganteng harita teh dibabuk make nyiru 3 kali ku sinini. Geus kitu kadenge nu nyoting teh ngomong kieu. Kat, heula. Tah, ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur nembang lagu cinta. Tapi si Nini teh cemburu. Tah satuluyna aki ganteng dibabuk deui 4 kali. Tenang pokona mah, engke rek ditayangkeun dina televisi. Katempo mata aki ganteng harita teh ngadelek ka eta budak ABG. Bari sungut si aki teh harita ngarenyu. Ngan teu lila si Nini kadenge nyarita. Tah, kadenge teu kumaneh aki? Urang teh erek diasupkeun kana televisi. Sok, sing alus nembangna. Awas lamun ngabangkang deui, dikieu ieu. Habok harita bujur aki ganteng teh dibabuk deui ku nyiru. Para mitra sadaya, aki ganteng teu bisa nolak. Tuluy harita teh kadenge manehna ngahaleuang deui. Sarta teu lila, habok, habok. Sirah aki ganteng teh dibabuk deui ku nyiru ku si Nini lobana 4 kali. Tuluy nu nyoting teh ngomong deui siga tadi. Kat. Tah, terus ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur ngalamun mikiran kabogoh. Tah, si Nini teh keuheul. Ujug-ujug sungut aki ganteng teh dijajelan ku sisig. Ngadenge kitu cikikik teh si Nini seuri. Benang sia. Tiba heula ka dewek teh ngawada bae. Majar anu sok nyisig mah cenah nini-nini jadul. Hayo, sok. Teu meunang nolak. Sigana aki ganteng teh ngarasa keuheul. Komo barang ngadenge rek dijejelan sisig mah manehna teh kuat ka ngabiri gidig. Kulantaran sieun dijejelan sisig teh. Aki ganteng teh ngan pecir bae harita teh lumpat, teu nolih ka si Nini anu harita ceceleungan. Aki, rek ka mana? Jangan tinggalkan daku. Atuh becir deui bae harita si Nini ge lumpat nuturkeun aki ganteng. Para mitra sadaya, cag urang tunda carita aki ganteng jeung si Nini anu harita siga keur balap lumpat. Ayeuna urang caturkeun poe isukna. Kacaritakeun tukang cukur harita keur hulang-hulang bae sabab sapopoe eueuh nu dicukur. Atuh tama kesel, harita manehna teh ngagere ceuli ku bulu entog bari kadenge tetembangan. Hideung deui, hideung cai kolomberan. Nineng deui, nineng bati gogoleran. Reg harita nembangna teh eureun sabab katempo aya nu datang.
Tuluy kadenge nu datang teh uluk salam. Bermihi. Breh katempo ku tukang cukur, aya tukang ngamen awakna rada bayuh-yuh make topi warna biru. Harita anu ngamen teh katempo ngajingjing gitar leutik paranti kacoan budak. Atuh nempo aya nu ngamen datang teh tukang cukur nangtung tuluy nyamperkeun. Aduh, kabeneran ya, kuring teh keur bete. Cing pang nembangkeun lagu Sunda. Naon bae lah lagu nama? Padu ngeunah kadengena euy. Be, di dieu bae di jero nembangna. Ambeh kadenge ku dewek kungkul. Soalna mun kadenge ku batur ongkoh rugi euy. Pandewek nu mayarna. Atuh sup harita tukang ngamen teh asup sarta gek diuk dina bangku. Memeh nembang nu ngamen teh ngenalkeun heula ngaran. Nembangkeun atuh. Wasna mah pun rayud. Ada nabi sok seueur anu nyebut agina nyud. Mangga atuh etang-etang pangwano jangakeun lagu bubuka. Bonus ieu mah teu kedah bayar. Cek Aki Rayud bari satuluyna kadenge manehna teh nembang lagu Sorabi Haneut album Si Bungsu Bandung. Eta lagu teh dipirig ku gitar kacoan budak anu sorana teh kelentrang-kelentring. Kadengena sora gitar teh ngelentring bari jeung teu puguh nadana. Atuh teu puguh dedengean lagu kakaler ari gitar kakidul. Tapi najan kitu, ku tukang cukur mah tetep we dipuji. Nya kitu, ku sabab tukang cukur oge sarua manehna teh teu ngarti kana musik. Jadi nu kadenge ku tukang cukur mah lagu naon bae oge rek alus atawa goreng, tetep we unggut-unggutan siga anu heueuh ngarti kana musik. Teu lila lagu Sorabi Haneut harita teh geus rengse. Katempo tukang cukur teh bangun anu sugema. Wah, bener-bener si Aki mah seniman berbakat. Eta we sora gitar jeung haleuang teh, mani eunceup, mirip lagu aslina ki. Atuh dipuji kitu ku tukang cukur, Aki Rayud teh bekah liang irungna bari rada agul pok manehna nyarita. Atuh da muring mah sakola musikna ge di Amerika. Lumatak ngamainkeun gitar oge teu eleh ku Roma Irama. Terus diajar ngahaleuang di Australia. Menang 3 tahun. Lumatak dewek mah unggal tas ngahaleuang anu nyawer teh tara kurang di 5.000 perak. Cek Aki Rayud harita teh ngawadul. Tukang cukur harita teh ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud sok disawer tara kurang ti 5.000 perak. Tuluy tukang cukur teh ngomong jero hate. Wah, salagu 5.000 peraknya. Waduh, aing teu boga atuh duit sakitu mah. Nyukur ge can bebeunangan. Ke kumaha carana nya? Pan tadi cek manehna majar lagu ieu mah itung-itung pangwano. Jadi teu kudu bayar. Hehehe, kabeneran ya. Sanggeus ngahulang kitu, serengeh tukang cukur teh seuri. Sigana manehna teh manggih akal. Teu lila pok nyarita. Ke heula Ki Rayud tong wakan nembang deui nya. Engke bae lamun aya nu dicukur, itung-itung kios cukur full musik. Aki Rayud teu loba omong, manehna nurut sakumaha pamenta tukang cukur. Atuh rengse nembang lagu pangwano, manehna cicing bari nungguan jalma nu rek dicukur. Keur kitu, teu sabaraha lila ti harita, datang wakuwu nu kamari dicukurna can anggeus. Manehna datang kadinya teh maksudna mah rek nagih janji ka tukang cukur, majar cenah kamari wakuwu teh dicukurna rek dianggeuskeun. Asal daek nyamper ka kios, ulah nyamper ka imah. Harita wakuwu teh make tergos hideung siga kamari, bari anger mamawa kecrek. Kalayan teu asa-asa bus harita manehna teh asup ka kios tukang cukur. Ari Aki Rayud, barang nempo nu asup make tergos hideung manehna reuwas oge. Tuluy melong kanu make tergos teh bari ngomong jero hate. Wah, teh lah. Zaman kiwari ge usum keneh begal. Tapi naha tukang cukur bangun anu teu kaget. Siga anu geus akrab. Satuluyna harita katempo wakuwu muka tergos. Bari gek diuk dina kursi cukur. Katempo Aki Rayud melong ka wakuwu siga anu keur neges-neges beungeutna.
Atuh wakuwu dipelong kitu ku Aki Rayud teh manehna jadi kasinggung. Tuluy mureleng ka Aki Rayud bari ngomong pikaruaseun. Weh, nah si laing melong bae ka dewek. Ngaledek sia teh. Kebog Aki Rayud teh ngarenjag. Bari tuluy muringis. Ngan barang nempo sirah wakuwu butak sabelah, Aki Rayud teh nyikikik seuri. Dewek mah kakana mangi, aya jelema sirah na kulinyu. Wakuwu ngadengi Aki Rayud nyeungseurikeun teh kacida napsuna. Jung harita manehna nangtung, tuluy gantawang teh nyarekan Aki Rayud. Weh, tong sombong sia. Make nyeungseurikeun dewek sagala. Pangrasana si lain teh kasep. Ari tukang cukur ngadengen nu pasea teh manehna jadi keder. Satuluyna pok manehna nyarita. Ye, nah atuh kalah parasea. Geus lah, dewek mah rek balik. Lieur ngadengen oge. Eukeur mah eukeur ti isuk teh can menang duit. Mending keneh balik lah. Rek nguseup dewek mah. Halik. Kala luar ka ditu. Kiosna gerek tutup. Kebog wakuwu teh ngarenjag kaget ngadenge tukang cukur nyarita kitu. Jung harita manehna nangtung tuluy pok nyarita melas-melis. Aduh, Kang, piraku atuh sirah kuring diantep sina butak sabelah. Pan kamari si Akang teh janji, nyukur teh rek dituluykeun poe ayeuna. Tukang cukur teu malire kana omongan wakuwu. Satuluyna manehna beberengkes, meresan pakakas cukur. Keur kitu kadenge HP manehna teh disada. Siga namah aya nu nelepon. Ceg harita HP teh diangkat. Sarta kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Halo? Kumaha ye siap teu? Rencana dicukur masal teh? Jadi cenah, sahulu 1 juta. Kitu cek nu nelepon teh. Tukang cukur ngahulang mikiran omongan anu bieu nelepon. Tapi teu lila kituna teh tuluy pok nyarita ditujukeun ka wakuwu jeung Aki Rayud. Tah, kadenge teu? Dewek rek aya pagawean. Jadi wayahna ieu kios rek tutup heula. Gampang isukan si bapak ka dieu deui. Ayo keluar. Ngan eta tergos tong dibawa euy. Soalnya ke penting ku dewek rek dipake ngaronda. Atuh wakuwu jeung Aki Rayud teu bisa majar kumaha. Leos duanana kalaluar ti kios tukang cukur. Sanggeus aya di laluar. Wakuwu jeung Aki Rayud harita teh kadenge raribut silih salahkeun. Tuh, pan gara-gara si laing. Dewek jadi batal dicukur euy. Kuduna mah ayeuna teh sirah dewek teu butak sabelah siga kieu. Nah, si laing tadi melong bae ka dewek bari seserian. Ditanya kitu ku wakuwu, Aki Rayud nyikikik deui seuri. Atuh dah hayang seuri, nempo sirah si laing siga anu tas kabental gunudug. Wakuwu diwadah kitu ku Aki Rayud kalah ngahulang bari tuluy melong kana sirah Aki Rayud anu harita teh make topi. Tuluy pok manehna nyarita. Kabeneran si laing make topi euy. Cing kumaha lamun diinjem? Jang ieu nutupan sirah. Era euy, piraku sirah dewek buukan sabelah. Ngadenge wakuwu ngomong rek nginjem topina, Aki Rayud teh muncereng. Ngeunah bae. Ni injem. Ya, sirah dewek mah da gaop ka poe. Sok tuluy bae ngembul. Ti heula ge kungsi ka poe hampir bae bitu. Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, kulang harita wakuwu teh ngahulang mikir-mikir kumaha carana ngolo Aki Rayud sangkan mere nginjem topina. Sarta teu lila harita teh wakuwu ngomong leuleuy. Ke heula ieu teh ti tadi urang can silih kenalkeun nya. Ngenalkeun atuh, ngaran dewek wakuwu. Pakasaban sapopoe, dewek teh jadi musisi jalanan. Song wakuwu harita teh ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Atuh Aki Rayud oge sarua ngenalkeun ngaran bari ngasongkeun leungeunna. Sarua atuh dewek yang ngenalkeun. Keur budak mah ngaran dewek teh Yuda. Ngan ulantaran ayeuna mah geus golot, diganti jadi Rayud. Atawa Aki Rayud. Ari pacabakan mah sarua dewek oge musisi. Malah baheula mah keur ngora kungsi jadi rocker. Nya kitu eureun so teh pedah ayeuna we geus kolot. Ngadenge kitu wakuwu teh asa manggih jalan. Tuluy pok manehna ngomong. Aduh, kabeneran ya. Mun kitu mah urang teh bisa kerja sama. Nya maksud teh urang ngamen bareng
Hitung-hitung ieu we kolaborasi. Sugan we saweran teh menang gede. Sok kadiekeun topina. Dipikir ku Aki Rayud memang aya benerna omongan wakuwu teh. Sabab Aki Rayud ngamen ti isuk nepi kawan ci tengah poe saweran teh ukur menang rokok sabatang. Kitu ge anu mere rokok teh mikeunna teh bari ngabubudak nitah indit. Sugan we ari ngamen duet mah bebeunanganna teh bisa rada gede. Rengse ngahulang sakedapan. Antuk nama Aki Rayud teh eleh deet. Tuluy harita manehna teh ngudar topi song dibikeun ka wakuwu. Atuh wakuwu teh lain deui ngarasa bungahna. Gancang harita topi teh ditampanan, rap dipake rada dengdek nutupan palebah sirahna anu butak. Satuluyna kadenge wakuwu teh nyarita bangun anu bunga. Tah, pan ari make topi mah dewek teh pede. Ayeuna urang duaan ngacakan kolaborasi musik antara gitar jeung kecrek. Cing hayang nyaho we. Bebeunanganna teh gede ta moal. Ngan sigana mah bakal gede euy. Sabab nu biasana mere 1000 oge, lamun urang ngamena duaan mah meureun merena teh 2000. Kitu lain Yud. Aki Rayud harita teh ngahuleng, bari ngarampaan gitar letik terus ditabeuh. Klentring, harita kadenge suara gitar teh disada. Di tema ku wakuwu harita teh ngamainkeun kecrek. Atuh kosrek. Harita dua alat musik teh disada bareng, kadengena mani matak getek kana ceuli. Caturkeun di hiji lembur harita keur usum jurig. Saban peuting kaayaan lembur teh sepi jempling taya jalma nu ngulampreng ari lain hansip atawa ronda mah. Siga harita dina hiji peuting. Di gardu ronda aya 3 urang lalaki anu kabagi jadwal ronda. Ngan kulantaran hawa dina kaayaan tiis, nu ronda teh ngararingkuk siga anu ngahajapina hees ti imah ka gardu ronda. Eta 3 jalma teh ari matana mah pareureum. Tapi ceulina mancok kana radio anu keur nyiarkeun wayang golek. Kadenge tina radio teh harita dalang keur nyaturkeun pahlawan melajang tengah nyaeta Gatot Kaca. Kulisik harita nu ngaringkuk di tengah anu tayalian wakuwu ngulisik bari menerkeun sarung nutupan sirahna. Kadenge wakuwu teh ngomong bari heuai. Kirayun, wayang teh lalakon naon sih? Dewek mah teu ngadengekeun ti mimiti. Nu ditanya harita teh nguliat, tuluy kadenge nyarita. Nyeuing, mun salah denge mah lalakon Gatot Kaca dagang sorabi. Lalaki nu saurang deui nu tayalian Aki ganteng. Ngadenge Aki Rayud nyebutkeun judul wayang Gatot Kaca dagang sorabi teh, manehna ngulisik bari nyusut kelai. Teu lila pok ngomong. Yah, Ki Rayud. Dewek mah asa kakarang ngadenge aya judul wayang Gatot Kaca dagang sorabi. Sakanyaho dewek mah ieu teh judulna Gatot Kaca Moro Bagong. Wakuwu ngadenge 2 jalma pagede-gede omong teh manehna ngarasa kaganggu. Teu bisa mokus ngabandungan lalakon wayang. Tuluy kadenge harita teh wakuwu ngomong. Geus tong garandeng atuh jah. Dengekeun tah Gatot Kaca keur ceurik leungiteun kacooan. Para mitra sadaya. Tetela harita lalakon wayang teh lumayan rame. Nutiluan teh harita husu ngabandungan pedaran kidalang. Kadenge tina radio teh Gatot Kaca keur kukulutus. Aduh. Nah atuh nasib teh kieu-kieu teuing. Batur mah umur 30 tahun ge geus meunang jodoh. Nah ari dewek anger bae ngajomlo. Ngadenge Gatot Kaca ngomong kitu, ngong teh Aki ganteng nembalan. Yeuh Gatot, hayang payu ka awewe mah, menta jampena ka dewek. Pokona dijamin loba nu bogoheun. Tong boro jelema, embe ge bakal ngadareuketan. Tuluy ditema ku Aki Rayud. Mohong Gatot, mending menta jampe mah ngadewek. Dijamin nok cer lah pokona mah. Tong boro munak marawan. Nini onge bakal ngudak-ngudak. Para mitra sadaya. Pikeun kadua kalina wakuwu ngarasa kaganggu ku obrolan 2 urang baturna.
Pok harita manehna ngomong. Je, geus garandeng deui bae. Cari cing atuh, dewek hayang nyaho Gatot Kaca bakal menang jodoh atawa henteu. Barina ge siga nu heueuh bae lah. Niat mah si laing we atuh kirayud, neangan jodoh ka ditu. Ulah ngaduda bae saumur-umur. Dikitukeun mah antukna dua jalma teh jarempe. Pedaran kidalang harita matak pogot anu ngadengekeun. Sora Gatot Kaca anu keur curhat matak dedengieun. Sora radio nu ngagear harita teh kadengieun ku nu gelo para mitra. Anu kabeneran harita teh nu gelo ngaliwat ka hareupeun gardu ronda. Reg nu gelo teh eureun tuluy nitenan 3 jalma anu keur ngararengkol di eta gardu. Saterusna nu gelo teh saselendep ngadeuketan gardu. Sanggeus deukeut tuluy manehna nguliwid ka nu rada poek. Ret kana radio anu ngagantung dina tihang gardu. Sarengeh we nu gelo teh seuri tuluy ngagrentes jero hate. Wah, kabeneran aya wayang ye. Lalakon naonnya? Sigana teh rame. Eta we kadengena alo dewek nyatana Gatot Kaca, siga keur curhat. Gog nu gelo teh haritana gog handapeun radio nu digantung dina tihang gardu. Ari 3 jalma anu ngararengkol dina dipan gardu teu eungeuheun aya nu gelo di dinya teh. Ret harita nu gelo teh ka jalma nu tiluan, ret deui kana radio. Tuluy ngomong jero hate. Wah, dewek ge bisa ngadalang mah. Baheula ge keur otak dewek waras keneh mah. Kungsi diajar ngadalang. Rupa-rupa sora tokoh wayang, dewek geus bisa. Komo sora Gatot Kaca mah. Cetek lah. Ceg harita nu gelo teh kana radio, tuluy volume radio teh dileutikan. Geus kitu mah sora Gatot Kaca tina radio teh diganti ku sora manehna. Kieu kadengena teh. Wah, nah atuh, nasib teh kieu-kieu teuing. Geus udar ider kaditu kadieu neangan gawe, teu manggih bae. Ari rek jadi preman, sieun bisi ditangkep kuno wajib. Ngacakan wira swasta kana nyieunnan golono, rugi bae. Eta tuh danu meuli golono teh, lolobana mah sok menta emboh leuwih ti 10. Atuh boro-boro bati, kana jenisna ge teu anyog. Wakuwu Aki Rayud jeung Aki Ganteng nu keur husu ngadengikeun wayang pating haruleng para mitra. Barang ngadenge jejer omongan Gatot Kaca, ujug-ujug robah. Tina soal jodoh los-los kana soal pagawean, malah nyaritakeun bisnis golono sagala. Kadenge harita teh Aki Ganteng nanya ka Wakuwu. Wah, kadenge teu? Gatot Kaca ujug-ujug ngomong na ngaco? Moal kitu radio teh pindah gelombangna. Wakuwu tarangna kerung, manehna ge sarua teu ngarti naon sababna pangna omongan Gatot Kaca jadi robah jejer. Nya geuningnya. Nah, hanya bisa gitu. Tuluy Wakuwu teh cengkat, bari cilina rancung ngadedengekeun sora Gatot Kaca. Barang nempo aya nu cengkat, rikat harita nu gelo teh ngagedean deui volume radio. Atuh ngong deui kadenge sora Gatot Kaca anu asli tina radio. Aduh, kudu kumaha atuh mun geus kieu? Kula teh era ari kudu balik deui ka Pringgandani bari jeung Chandra Rabi mah. Aduh, tobat. Wa Purbakesa, tulungan kaula wa. Kaula teh hayang kawin, tobat. Wakuwu para mitra nu harita cengkat, katempo ngagesek ceuli hayang ngayakinkeun yen ceulina teh teu salah denge. Teu ngarti dewek mah euy. Da radio mah teu nanaha. Piraku tadi ujug-ujug pindah gelombang. Barang Wakuwu nyarita kitu kadenge Aki Rayud nimbrung. Nani mah meureun. Ceuli urangna we anu salah denge. Tuluy Aki Ganteng harita teh nempas. Gandeng Cirayud lah. Sidik tadi teh Gatot Kaca ngomongna jadi ngaco. Piraku dewek salah denge. Ceuli si laing meureun nu gembul. Tuluy kadenge Wakuwu ngahuy. Gas. Tong raribut. Dewek keur husu ngadengekeun ye. Geus ngomong kitu mah goledag we Wakuwu teh ngagoler deui. Bari ceulina mah manco kana radio. Nempo Wakuwu ngagoler deui kana dipan, rikat nu gelo teh harita ngaleutikan deui volume radio, tuluy siga tadi ngaganti deui sora Gatot Kaca tina radio ku sora manehna. Kieu kadengena teh. Lah, dasar sial. Apes?
Kamari kaula teh tumpak beca babaladas nabrak gawir. Untung wae kula mah saktiman raguna totosane boyana kulit ganti sukma kandangan dewa kakoncara kajana pria. Batan kaula anu cilaka mah kalah gawir na anu rempag. Jeung loba reungit deui. Mani napuk dina beuheung. Poho tadi beurang teh teu ngagayem heula obat nyamuk. Gebeg para mitra, jalma nu tiluan teh nu keur ngadarengekeun wayang, harita ngararenjag. Barang ngadenge Gatotkaca ngomongna ngaco deui. Tuluy tiluanan teh carengkat, atuh rikat nu gelo teh ngagedean deui volume radio, terus lep sirahna teh ngelok, tuluy manehna nyumput kanu poek. Ayeuna mah tina radio teh kadenge sora sinden, mani kelak-kelik nyelang sora kidalang. Para mitra sadaya, wakuwu Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita silih reret. Maranehna ngarasa heran kacida, kadenge pok wakuwu nyarita ditujukeun ka Aki Rayud. Ki Rayud, moal kitu radiona nu ruksak. Si laing mah tuda mamawa radio butut. Ditanya kitu gancang Aki Rayud nemalan. Munguh radio dewek teh anyar di servis. Nah, teh heula oge kungsi gering radio teh. Anak-anak saminguna unggal di sentel can pernah kadenge aya laguan. Habene sorak ngomong deureun-eureun. Ayeuna geus geuning deui bae. Tapi gejalana beda jeung kamari. Para mitra sadaya, pikeun miceun kapanasaran, wakuwu turun tina dipan gardu tuluy nyampeurkeun radio nu digantungkeun dina tihang gardu make tali rapia. Radio teh haben ku manehna dialak ilik, tuluy dirampaan bari ngomong sorangan. Tuda radio teh rek teu panyakitan kumaha, nempo sareatna ge geus teu puguh rupa. Rengsek ngomong kitu kadenge deui kidalang teh ngamimitian medar carita. Ngong deui harita teh kadenge sora Gatotkaca. Ayeuna mah dibarengan ku sora Dorna. Harita Gatotkaca keur curhat ka Dorna. Aduh, kaleresan yo. Aya eyang ti Sokalima. Cing atuh tulungan eyang. Kaula teh hayang gancang-gancang kawin. Tapi can menang bae pijodoeun. Tuluy harita teh kadenge Dorna nemalan. Aduh anger. Nah atuh anger teh kawas lain lalaki bae. Ya, eyang ge baheula mah kuat ka nyandung. Saking ku payu-payuna ka awewe. Ayeuna ngaduda so teh pedah geus kolot. Sok, ayeuna ku eyang rek dibere jampena turutannya. Tuluy harita para mitra kadenge Dorna teh macakeun jampe pamake diturutan ku Gatotkaca. Yeuh, dengekeun jaro. Jing tolok-tok jing, sok turutan. Jing tolok-tok jing. Terus kumaha? Simut meuting dina jeung jing. Simut naon? Simut naon? Simut meuting dina jeung jing. Simut meuting dina jeung jing. Dina jeung jing. Berkat jing-jing, berkat jing-jing. Berkat naon? Berkat jing-jing, berkat jing-jing. Berkat jing-jing, berkat jing-jing. Di jing-jing ka imah rangda. Di jing-jing ka imah rangda. Aduh. Tah, eta pisan jalu. Eta pisan jampe pabake anu kudu dipake. Sok geura. Dijamin pokona mah. Rek rangda, rek parawan pasti naluturkeun. Aduh, nuhun pisan ke jing. Sakali dek diapalkeun. Jing tok jing. Simut meuting dina jeung jing. Berkat jing-jing, berkat jing-jing. Di jing-jing ka imah rangda. Eta pisan. Para mitra sadaya. Ngadenge radio geus normal deui mah wakuwu naek deui kana dipan. Goledag deui ngagoler dituturkeun ku dua baturna. Nempono tiluan ngagoler deui teh rikat nu gelo harita teh nyamperkeun deui radio. Tuluy siga tadi volume radio teh diletikan. Ngan ayeuna mah nu gelo teh niru-niru sora Dorna. Sorana mani persis pisan siga dina radio. Aduh. Nah, ieu teh asa ku tiris-tiris teuing. Prak aya nu mere udud keur tiris ge teh nya. Eta deui jelema satiluan-tiluan. Malolor di gardu. Eueuh teuing nu udud. Mitra sadaya.
ngadengedorna ngomong kitu kebegan nu tiluan teh pating rarenyag. Tuluy maranehna teh harudang. Bre harita teh kudu tiluan, katempo aya jelema nagog hadapeun radio. Bari ngocoblak niru-niru soradorna. Atuh paramita nu tiluan teh harita kacida nafsuna, komo waku mah nepikeun kaluncat muru nu nagog hanapeun radio. Bari kadenge harita teh manehna ngagorowok. Wai, saha si laing? Nu gelo teh ngarenjang para mitra, manehna sadar kana bahaya. Atuh jung manehna nangtung, becir lumpat ngelemet kanu poek. Wakuru sabatur-batur bati colohok. Maranehna sadar, geus katipu kunu bieu niru-niru sora radio. Geus nyaho jelema nu nipu maranehna kabur mah, trek di radio teh disetel, pikeun ngabandungan lalakon wayang anu can tuntas. Tapi barang disetel sora radio teh, ujug-ujug jadi ngaberek-bek. Geus kitu males harita radio teh teu disada deui. Siga nama radio teh baterena soak. Atuh tiluanana handeueul ka bina-bina, antuk nama sarare nepi ka subuh. Isukna harudang kasampak radio teh geus eueuh di dinya. Siga nama radio teh aya nu maling.